Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rafi Nugraha di kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi sareng asa Tepangkeun nami abdi Alhendra. Ahendra. Di dieu abdi bade ngawawancara perihal dampak wabah virus corona ieu. Abdi di ditu maros Pak. Dampak virus corona di kehidupan AA terutama di kegiatan pembelajaran AA teh naon? Ya, saatana jadi kada aya virus corona ieu. Pembelajaran bagi AA kebetulan ate mahasiswa nya. Jadi pembelajaran ieu teh terhambat gitu nya. Kada virus ieu, jadi pembelajaran ieu teh loba dari itu gitu. Jadi belajarnya di rumah. Aya sebagian oge jika praktek-praktek juga gitu. Jadi di luar rumah gitu. Mulai ai jangan keberlangsungan misalnya AA main gitu atau kumpul-kumpul sareng rencangan eta kumaha nu AA rasakeun ayeuna? Rasakeun kebetulan AG osok nongkrong-nongkrong jeung rencangan rasakeun teh rugi pisan karena jadi jarang-jarang ngumpul-ngumpul jeung rencangan kada ku Covid ieu. Jadi kumpul-kumpul jeung nongkrong-nongkrong jeung rencangan ieu teh kebetulan hemat oge sarua juga belajar. Nah, rugi oge amun rencana jeung anu paksakeun jang loba ngumpul-ngumpul nongkrongan di palaukeun terkena Covid. Mohon bade tumaros deui abdi upami rencangan AA aya nu terpapar virus COVID-19 atau teu aya? Alhamdulillah rencana teu aya terpapar Covid ieu eta kabeh sadayana rencana ieu teh matuhi aturan-aturan ti pemerintah langsung. Jadi aturan-aturan ti pemerintah ieu teh diterapkeun ku rencana. Alhamdulillah aya nu kena. Alhamdulillah. Tadi kan atos ayanya dampak negatifna teh tah ayeuna teh dampak positif anu AA rasakeun ti wabah COVID-19 teh aya dampaknya naon? Ya, amun ti dampak positif bagi daerah ieu, dampak positifnya eta AA jadi dilatih jadi jelema nu disiplin kana peraturan. Contoh tadi peraturan di pemerintahnya terus eta AA jadi jelema anu mentingkeun kana leuwih memperhatikan gitu karena hal-hal sepele juga virus ieu tidak jaga jarak, social distancing gitu, mau kemana-mana pakai masker gitu nya. Terus secara virus ieu oge lebih sering-sering olahraga di imah. Nuhun dicekapkeun wae untuk wawancara poe ieu. Hatur nuhun waktosna. Sami-sami. Pas disisikeun Kang Wadi. Ya, sami-sami. Panginten sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.